Solusi kayu anu beulah kos kieu kumaha, ngakalanana baraya. Tah kieu baraya mangga disimak. Tah ayeuna siapkeun, kayu anu pipih kos kieu teh nu gepeng, tah ayeuna urang bagi. Ayeuna urang, rautan supados lebet kana ieu bebeulahan anu, retak ieu, kayu anu retak ieu, janten engke teh supados ngahiji tah. Teras wae dirautan supados ngepas kitu tah. Upami encan mah teras wae urang rautan ieu teh, supados lebet ka jerona nya. Janten rada kanel kitu lebetna teh. Tah upami tos ngepas urang, balur ku lem kayu tah. Ulah hilap duadana urang pasihan lem ieu teh media anu keur maseuk jeung media, anu retakna tah satos kitu urang prek-prek tah supados, lebet ka jero. Tah ayeuna bagian anu luhur teu acan, ayeuna urang ngadamel deui pikeun maseukna. Tah ieu rupana mah pas meureunana coba heula urang ieu, ternyata henteu pas baraya. Tuh henteu pas urang ganti ku nu ieu, tah janten ulah maksakeun baraya da bahan mah seueur ieu. Ayeuna urang ukur, lajeng urang biasa urang rautan deui satosna kitu mah urang balur ku lem deui sapertos nu tadi. Tos we urang jejelan urang kajerokeun tah. Sami ieu kantun anu pangluhurna tah ieu ujug-ujug ngepas ieu mah tinggal ngararapi sakedik. Tah ulah hilap oge dibalur oge nu ieu, tah ieu teh tarekah baraya, kumargi meureunan upami retak mah teu tiasa dirautna oge kitu janten, kacolongan wae dina ukuran, janten kedah dikondisikeun ti ayeuna. Jeung ulah, hariwang kitu, dumeh kayu beulah janten teu tiasa diangge kadamel wayang didamel wayang tiasa baraya urang akalan wae kitu tah. Tah kieu urang poekeun baraya tosna kieu mah urang poekeun, tah kaleresan ieu di Bogor nuju Halodo, nepi ka biru kitu langit oge, tah ayeuna urang poekeun we heula urang naon, daguan beberapa saat lajeng urang angkat wae gitu atos garing rupina mah da ieu teh panasna kenceng baraya di Bogor yeuh. Tah aya nu naroskeun oge naha kuat kitu nya kuat, malah mah wayang anu ageung oge sok dibobok teh dibeulah heula gitu atos jadi teh dibeulah, tuluy dibobok jerona supados sampang, tuluy dirapetkeun deui teu engge paku teu engge naon make lem we wungkul. Janten eueuh alesan pikeun henteu kuat kitu tah, kuat baraya nu kieu oge. Tos teruji istilahna teh ayeuna urang rapihkeun baraya ieu teh nu tadi, meunang maseukan tea. Janten supados ieu, sami gitu permukaanna sareng, media anu retak tadi tah, urang rarapih. Janten katingali weuteuh deui baraya kayu teh janten henteu katingali beulah gitu, pokos anu kayu mulus we kitu tah. Tah ayeuna urang, rapihkeun baraya sadayana oge ulah cenah naronjol kieu kumargi engke dina ngarautna teh ngahalangan meureunan patulah gerang kieu mah. Tah ayeuna urang, sok-sokan urang ratakeun ieu sareng permukaan anu tadi retak teh tah. Janten katingalna teh rapih, henteu jiga anu beulah kos tadi tah. Tah kitu meureunan baraya ieu mah tips ti kuring ti saung wayang daraut. Tah panginten upami nu sanes mah meureun benten-benten deui kitu nya. Tah kitu baraya sakali deui hatur nuhun parantos nyimak dugi karengse ieu video kuring. Cag.